kumaya ngancung lagi Aki lulus bingih baja luka sepatus biasa laksana tapi dunia supaya bisa hidup kembali nyung goyang Karawang goyang Karawang goyang Karawang goyang Karawang goyang Karawang agung Gusti Agung ya Dini kumaha sama alah ulah rumah sepak kapigoyon sia disin ku Pak Haji aya Pak Haji Ibu Haji anaknya Bapak RB Bapak RT arahnya Gusti Agung ya ya alah Gusti ulah rumah sepak kapigoyon ulah ngalaisir pidangkeun deuleu alah urang leser pindah heula deuleu sok pade urang hiburan heula ya lu hamatos sok urang leser pindah urang nyebakeun lagu bundir alah Gusti Nu Agung ai mama lesera aku lengser tuh papa tuh bagaikan pengantin sejarah bidang senjata dan makalangan senjata dan makalangan senjata dan makalangan wah lengser sejak bidang senjata dan makalangan alah Gusti Nu Agung lengser tuh papa tuh bagaikan pengantin sejarah bidang senjata dan makalangan senjata dan makalangan senjata dan makalangan wah lengser sejak bidang pura kucang kerancang kawagangi dilukas lamangka hebat tutungkusan pajajaran dede payung kuning kerajaan gening dede gelis cing satu cing satya salawasna dede payung saksina lambang ancikan kawangi ayeuna rek disangakeun payung kuning kerajaan lambang kawalu ya hidup anak king mugia mugi Gusti nangatayungan juanan hidup anak king bahagia jidat anak king hidup anak king haturan bahagia suping jualan
biasa kaluan mas ya pakai cara bikin وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم
masing-masing. Ku artos pada warna beurang, warna hijau, warna bulau, ku brageun ka putrana masing-masing. Sok, kadia, kadia. Ya, geus milih tukang eta kalabunan masing-masing. Di keluarga pengantin pamagat kapayun. Tah. Kalau karena pada makanan tahanap sahat teteh norek digorot Ibu punten. Pak Ujang, saya di Altos. Atep Atep kapayun Atep Pak Ujang Atep di pengantin pamagat mana ya tuh makanan sadari ayah dari panggilan hiji-hiji sa Ibu Uju mana Ibu Uju kahalap iya saya Teh Leti kahalap Ibu mana Ibu kahalap heula bakalan Ibu aja kau kadia Ibu kahalap sa bakalan setelah rumah aing mah ngajung we cenah ngajung aing mah saha deui Ape ya hari tiga apa tuh ku pamen teh awawan kadia menang orderan sok ngaborong kamari teu dan awawan bakalan heula can menang gajian cenah tuh si hiji sa bos hayam mana pregitif tuh pregitif ngawargain satidadut kabeakeun akhirna tuh alhamdulillah kali yuk di ali ngas yuk laju we melautkeun payung manor pilih ngaruksak sedeh ayo gas bebala ayah hiji di ibu besan ya siap dihitung ibu besan kali itu hiji kali hiji kakurang hiji mangkara malik jimat di rakana pengantin pamagat hiji dua balik ngalah hujan sini awas minus cara licin ya Allah wah ya ampura ampura kaki gamelan kalih di nayaga sanita hoyong dilajengkeun nayaganya situasinya iyo terus gue penting nayaga Inggris di bawah pemerintahan kerasa
La ilaha illallah kak mama ya. Tapi itu mendingan tukang foto tehnya. Minumnya kali teh tukang air rameteng. Bisa tukang foto. Heeh, nyata ya teh. Tukang paksa mana gitu namanya. Tah itu maenomnya. Siap, siap. Lanjut tuh. Siap. Aduh, alhamdulillahirobbilalamin. Kamera ina panganten istri saurna sababaraha bulan deui abi oge hoyong cenah. Laguna kami panganten istri, raina panganten istri, hayang kawin. Kamera ina panganten istri, channel spesial hayang kawin. Tuh, kadia. Oh, Sa, kadia. kamari kecano akhir ngadekor nges ngabububuka laki pasien. Aya bahan tanggung jawab deui wae pasien. Mano cenah ieu abi hiji deui mano kanan namun clear mano. Ieu. Ieu persembahan kami lain lapangan istri saha? So, khususnya kali pasien lagu spesial. Ali. Aye.
Bapak sekalian. Permainan Yes,
bisa. Iya, Bapak Haji Adam sareng Ibu Haji Adam mau diantos bisa dikasih lagunya. Ya. Karena kita saudara ada Pak. Makasih ya. Bapak Haji, kumaha Pak Haji? Ayo lagu naon Pak Haji? tapi laguna yang kabina kabina sabaraha ya ayo mas wajurin aja mau bayar yang Garut yang punya kawasan Garut kami kemudian anak bangun Bapak Haji Adam hatur
Hajah Elis, Ibu Hajah Imas, di Angkor Jakarta.